Kembali deui kana kariweuhan poe Senen. Bukan sulap, bukan sihir. Tring. Wow. Geus panggih deui wae jeung poe Senen. Poe anu asa pangriweuhna sa alam dunya. Geus kudu ngagasrok deui seragam ieu teh. Ku dikersakeun sok poho wae atuh da besti. Osok diakalan ti kamari teh. Cekeng teh ngarah teu riweuh teuing ari poe Senen teh. Urang istrikaan seragam teh ti samemehna. Teuing osok kaeuntepan jurigna nahaon atuh cenahnya. Pangna sok poho deui, poho deui. Tungtung nama anger wae ning ieu digasrok teh. Tepung deui ka poe Senen. Tapi da lamun dipikir-pikir mah naon da sarua-sarua keneh atuh kitu pagawean mah. Ieu ge nanahaon piraanan ngistrika 2 setel. Tapi rasana teh asa kot berat kitu hoream. Tapi hoream-hoream ge ari dikeureueuh mah ning tah beres we. Sok geura pararake ayeuna mah cangkang teh. Setelah sekian lama cari ngogo nungguan kulantaran baju seragamna diajak syuting heula, didungdak dengdek heula, dijuprat-jepret heula. Ngeun untungna teh alhamdulillah we geus pararahan bebenyit teh. Teu waranieun make sancan dititah mah. Geus beres pencairan uang jajan, langsung we geur ararindit ka ditu. Jug sing sarumanget diajarna anaki. Urusan bebenyit geus tarapti. Lanjut we ayeuna mah urang nuluykeun proyek bubututan. Sok sanajan hoream kudu dilaksanakeun, sok sanajan seungah ka bina-bina. Keukeuh we Allahumma maksakeun. Soalna di luhur teh geus pinuh jaitaneun. Lamun ieu henteu dikeureueuh dipigawe, matak bakal gebru deui katamahan. Laun-laun mah bakal jadi gunung bubututan we. Ari geus jadi gunung teh geuningan besti sok beuki seungah. Jadi we beban pikiran ka dituna teh rek migawe pagawean anu lain ge teu tenang. Tah sok kitu si bunit mah besti. Matak lamun misalkeun aya pagawean anu can beres, sok sanajan teu katempo ku panon, anger we sok kabayang-bayang teu tararenang. Heueuh da padahal mah keur naon da moal aya nu meunteun nya. Tapi tetep kesehatan mah nomor hiji. Awak urang butuh istirahat, pikiran butuh ketenangan. Pokona mah kumaha carana kita para emak-emak bekerja setiap hari dengan hati yang selalu happy. Lamun memang kuat laksanakeun, lamun geus lelah letih lesu istirahatkeun. Ari si bunit mah da kuateun keneh ning ieu. Geus beres proyek bubututan, tuluy gejerut we turun ka hana. Urang nyobaan teflon anyar besti, cenah mah anti lengket eta teh. Sok sararieun ka makan ku iklan we ieu teh. Tah ieu urang cobaan nyieun telur dadar tanpa minyak. Pastikeun heula teflonna geus panas. Tah ari geus panas mah kucurkeun we kadinya. Tuluy we purulukan serpihan cabe rawit. Tuh cabe rawitna 2 warna ngarah reuncem ka cirina. Tuluy we galeong-galeong siga kieu ieu. Lamun dikira hanapna geus asap, tah ieu urang sungkal ieu. Mudah-mudahan mulus rahayu henteu rapat. Jol soeh soteh ieu mah bakat ku ipis besti. Tapi tempo tuh pas diangkat mah balikeun we. Alhamdulillah hasilna alus ya besti. Ieu mah real nya. Nyata no rekayasa pokona mah. Lanjut we si bunit teh bogeun genyer tah besti. Cing urang asakan dina teflon anyar ieu sugan moal jadi ruksak dipake ngasakan genyer. Tah geus seungit mah bawangna. Tuluy we gebruskeun si lalakona. Heueuh apan si genyer teh besti lalakona teh. Tah bumbuna make saos tiram ngarah manis gurih. Atuh tuluy we digulah galeh sakedeung. Gajelengkeun we cabe rawit jeung tomat ngarah ngaburinya. Alhamdulillah konserna ti awal nepi ka akhir geus beres. Waktuna ayeuna mah urang ngejejelan beuteuh. Utamakan kesehatan bisi salatri. Kita emak-emak hebat harus sehat, harus